Iya kok ya. Isuk teh datang hayam di pangalengan jeung daging sapi. Hayamna teh digiringkeun ku Mang Nasep. Nah digiringkeun dak ngomong di hayam lain daging. Kena sapi rapat seberapa puluh kilo? Mau coy? 50 kilo. Lah mau jadi jeruk 10.000. 10.000 mah harus kembali. Ari Iros mah datang sepail nyen kolontong ge da kuning aples. Meuli we tanya ge da sia cocok tingkong meuli cara beas. Anya manco ge da sepail. Cek saha itu. Tunggu aduh kan parulung ku barudak apa ya kowe jualun iya begitu mata di film dia lihat ai kamu nyumpun kopinan bisa iya saya tidak pernah ayo wae kuy break iya tadi juga dari dia sama Rana. Kayu di Karagan. Aji di Karagan tukar panen. Tuh perseri, ya bener hade, oh di halangan lemun.